Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Mbet. Calik Mbet, sok calik. Sok mangga Mbet. Kumaha ieu? Iya, kan sih ada reksain persyaratan. Ya. Tah ieu persyaratan anak geus komplit. Tah ieu meureunam kakak. Tah ieu surat itu KTP meureun ieu tah. Ya. Tah berarti da ieu mah cenah gadis cenah. Ya, urang kan Eta mah. ngerti. Anu ngerti mangke si Bohai, ke urang panggil si Bohai nya. Punten nya urang panggil lah. Iya tamu. Nambah Aya. Mana? Alhamdulillah. Tasa neng eta. Neng ieu cenah anu hayang ka itu teh ieu. Iya hampura di pasar di urung kan bareng aku. Harareudang. Harareudang. Iya persyaratan ieu. Iya tanggal ari ieu mah da KTP-na ieu mah domisili heula sementara. Oh, can jadi meureun. Can jadi dah di bawah umur cenah ieu teh. Ieu kelahiran bara ieu kelahiran 80. 80 meureun. 80. Ieu gadis kan Gadis. Gadis. Gadis banyak neng. Gadis anak kerja. Anak adik. Yang makan ka mana tuh makan ka mana? Hari nama orang teh hayang makan ke Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong gitu kan aya potongan ya. Apal meureunana pacan. Encan artinya anu. Ayeuna ke Hong Kong potongan teh 6 bulan. Lamun ka Taiwan 4 bulan. Ya kumaha di dituna terus prosedurna kitu. Iya mah daripada ongkos sorangan ya mah. Heeh. Eta meunang uang saku. Uang sakuna hayalah keur jajan meureunanya keur bekal teh nyahola naon teh. Teh kumaha nyari teh kan teh bohai. Tapi iya nanya. Rada lila prosesna. Soalnya kan urang belajar kan beda deui. Model Taiwan, Hong Kong eta mah kan make bahasa Mandarin, bahasa Cina kitu nya. Kumaha kajian lila kan mesti kamu tidak terbang-terbangkeun cenah kitu. Kumaha? Ya orang buka bakal mah gitu. Ya eta kan kitu uang saku dibere 3 juta. Kajian Jadi teh kumaha ya bagian nu ngasuh lamun gitu mambet memang lagi lain kitu ulang itu tak sampai itu ulah ayah sampai jadi anak orang pokoknya mah ayang mangkat kos Ya, baku nu penting mah kieu ya neng ya eta niat rek digawe nya sing bener-bener itu digawe arek majikan kumaha-kumaha kan ulah kabur Wow. yo kabur mah beusina di ditu kan loba jelema urang itulah nya anu kitu tah mambet geus pangalaman kabur mah kita mesti reuleuh jaga. pokoknya mah ya urang mah nyareun dikasih bohai tah nyareun ka teh bohai pokoknya mah kieu we mama tarima beresnya engke ieu meureunan ku teh meureun di heula tadi tuh nya ka pusatna Mak, si Cici hayang ka eleh na mak keur ngomong ka urang. Suka bareng mah mainna urang kan mending aya baturna di PT mah, mending aya baturna mah urang bisa ulin bareng ke mana-mana gitu supaya urang betah gitu mah. oh ade Aisyah naik usaha apa naik kaladog nya teu naon ceu beusi arek eta mah arek milu mangkat mah Del maneh ame aya batur di ditu ame aya batur ngobrol da mun teu nyaho bahasa teh pan nanyakeun sugan itu mah geus ieu kitu bahasana kitu pinter apa non Del Sarua jeung urang non kabeh mereka sarua can pernah ka mana-mana Bu. Can pernah ka mana-mana sarua. Non punya geus lah masalah saha tadi si Cici teh mah nya kumaha we eta mah nu penting ieu nu si neng ade heula nya ayeuna mah ini masyarakat aing geus beresna urang balik atunya atuh sok ayo sok ayo di teleponnya ayo nomor nya mangga bohainya Ya urang ke kan ieu komisi. Mula dietakeun ke nana soe urang eta ari keur bisnis eta ulah sok ngomong jangan penting komisi. mabet mah tenang we kuing ge nyaho kabeli Mas Dewe tak Eta kata lumayan hiji oge. Hayu ieu persyaratan geus tarima. Itu nya. Hayu atuh nuhun Iya ampitkeun we ieukeun we. Dipikeun. Kumaha nya teu menang kitu da eta mah di ditu ge hayu. Ayo mah balik we lejo dah. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, geus balik kita Mbet. Geus wae maneh mah. Euy, leuwas. Wae geus
lulus Eta kumaha jadi sadel. jadi dari nambahan orang kan sebagai obatnya eta tadi datang si Adel tulus isukan daekeun medikal langsung Yang pancak urang ge rezeki make ge aya. Ini kalau diri aya bara urang. aya 5 tak ieu si Nurjana etanya si Ucu eta si Atik jeung Dedek ini eta yang si Adel tadi Berarti jadi 5 isukan medikalna. isukan Yang geus si Arik kudu nganternya. heeh Soalnya orang mau bisa nganter, orang ge aya acara pan. udah memang sibuk sorangan naon sibuk sorangan wae Jalan gitu kan masing-masing bagi tugas. dan mudah-mudahan itu kabehnya Yang tadi si Adel mangot. lain naon nyaho teh mambet tapi saya mau demi komisi sebawa sama mbet deh Eta geus dibereheun teh di talangan deh nak. can aturan can gepit mana di talangan make naon ya ka di duit garing can pit mah mana orang kalau nyawa nyangke gampang dibabari kana duit teh Lain pan meh semangat gitu. eta aya nu rek mangkat teh cenah ka Taiwan eta supir kumaha can di lobi deui lobi heula tuh Encan kapanggil deui jeung gimana? oh eta si Supiatna Ya, Adel. Nah, Udah, saya mah geningan nih. masih Yo, update nah. alhamdulillah, Del. Nah. Aya panggilan. Ayo Iya sih. isukan teh mana jam 8 teh kudu geus saya di Sepong di si Bohai. Oh. Isukan teh isukan di medikal maneh jeung urang teh tadi itu jeung mamane bawa. Isuk-isuk jam 8 teh urang mangkat, Del. mau baju con. Oh, nya mawa baju mah ke jam salin di ditu sih. Nya atuh mamane Oke, yang bebeknya kan mau. alhamdulillah nya Delnya. Doakan supaya nu penting orang di situ bener. Nu penting mah asal ulah loba lagu. Gitu nya. Kitu mah beta ngambil jandang nya Delnya. Oh, iya, Pak. Nuhun ya. Aduh, alhamdulillah suka orang medikal, buka lulus, buka pitnya orang ngus tapi ke Hongkong dek jalan-jalan, foto-foto, selfie. ai mana Adel apa jalan-jalan apa nih usaha mana teh Oh, ya aku ke Hongkong isukan. Kita tadi mama suka orang medikal. oh syukur atuh nek di medikal mah kurang didoakeun sing lulus atuh ka Hongkong mah sing sukses Apa namanya orang sih? Lebih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu namanya. Orang mangkatnya. Orang doakan namanya sing lulus medikalna. didoakeun kumanya nya Dapat mana nyangkut sana ini nah. encan can nyangu Nyangkut kalau wihanda berpotong nak. atuh nya cicing nya mana nyangu heula Tong beuh mah bae ungkit mah godok tahun sape. Mak. Kurang gak? Masih melor ya kapan kali sukannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. oh aya naon mambet meuli gogorowokan kitu radio ka tuh enang sih meuli gogorowokan ngirakeun ieu keur nguruskeun ieu berkas-berkas isukan medikal Oh, apa orang erek nanyakeun komisi. Nanyakeun kamari uang medikal teh ya si Adel. oh ari mambet kumaha cenah mangkat medikal ge encan apa ka anak-anak eta ieu uruskeun berkas geus uruskeun heula kuing kumaha sih ribut we nanyakeun eta komisi ya mak di mana-mana oge nu ngaran komisi ayeuna medikal ya nya tangke balik si ada teh geus aya hasilna ya pit apa henteu lamun pit keluar eta uang pit langsung dibere komisi mah jeung uang pit si ada mah ribut we komisi tenang we ulah sieun Ya, orang mah tadi nama minta-minta jang meuli es bohai. Da urang teh ditu ka dieu teh leumpang jauh. Jamat ti ka daung. Muter urang jalan dieu jalan babakan barong. nya kita saha atuh leumpang ti ka daung muter ka babakan barong atuh ngojek jadi dibayar ku uing ngojek Ya, ayeuna boro-boro jangan ojek urang. Jang meuli es wae ge teu dibere. oh nya atuh meureun numpak ojek mah kudu dibayar mah nya dibere ku uing nya teh ge isukan nya lamun misalnya geus pit si adelna Jadi kos kitu sponsor teh ieu mah jadi nate. kurang iya kan encan cair mah Ya baru sementara heula karek lamun ke geus fit medikal